budak kemarahan aja nya. Apa di jembatan gitu nya? Ke jembatan baik lah. Ya budak kemarahan sih jalannya amat. Ibu gua ingin neangan sih ama. Gerok. Coba le, di mana sih barudak? Ngopi mangga ya. Le hampura le, teboga duit urang na le ya. Kumaha le? Jo, seboga duit ente jo. Kalau ngomong ke aing sarua tuh boga. Dak, coba sih masam persen di. Mana nak karak datang di Pokarta. Siap le lah. Dak. Sige nama itu lin tuh. Mana? Itu. Tuh coba yang tangguan. Itu baru budaknya. Le, halo le. Halo. Le, Cager. Hebat ngedak di Jakarta. Sehat. Yo. Coba yang ngerokok ya. Kagak yang nangguan rokok ya. Ayo rokok melek tah, rokok tah. Hebat dak rokok nama Habis sing hayang nu mahal aya aing rokok tah. sekatilan ya. Tibang rokok doang. Lah coba bagi rokokna ya. Dah, gara-gara rokok sih ya. Deh, ai di Purwakarta gawe naon? Aing nganggur leh. Jadi sarua sing susah. Pan sama di ditu susah aing mah. Justru eta. Jadi aing di lembur teh di Purwakarta sok masang togel. Le. Oh, usim togel di ditu. Usim togel. Kebeneran di dia aya. Saha le? Ngaranna Manggareng. Bisa ini mah. Pinter. Manehna boga bobaturana dukun. Ayeuna aya hujan mana? Atuh aya Berangkat ayeuna hayu nya aing. Ayo, dak. Ayo siap lah. Nah. Lah di mana jauh amat. Darip tenang deh, ayo. Nah, siap dirinya nya nanggung tah. Siap tah. Arantengnya aing kejar heula landuan ya. Ya lah di mana le? Iya. Ayo lah. Le, ya di mana? Iya, ayo lah. Geus ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, eta mah. Cager. Alhamdulillah. Kemana? Kang. Cager. Alhamdulillah. Bang, Kalabat. Bang. ayo, cari mangga. Cari. Lain le, sanarieun aya naon sebenarnya datang ka dieu. Sanarieun ieu tara biasana. Aya naon sih? Kieu pegareng, nganter bebaturan ieu nu ti Purwakarta. Mana ngasok nimpo. Jadi manehna hayang dengan jelema pinter cenah ge. Pegareng mah nyaho meureun lah jelema pinter. Lo, eta Iwan rek neangan nganter jelema babaturana rek neangan info. Lo nya. Bener eta pagar nyahueun. Ngaranna mun sareng mah sanya. Bacimot. Bacimot lin heuh eta nyahueun. Kagareng. Pan kagareng apal eta mah lin imahna alamatna. Ai urusan perdukunan mah emang bener. Aya Bapak Cimot. Ngaranna Bacimot. Geus antar bae. Mun aya daerah gunung, Bogor. Jauh. Semaya. Kira-kira da itu mah kan. Lai kendai. Atuh aya daekeun ngalaman tu urang. Antar bae karunya. Nganter mah kitu nya. Baturan panti jauh ti Purwakarta. Karunya. Maksudna pan jalan aku jauh. Ya, aku jauh jalanna. Urang tebung bae kajeun. Daekeun lah. Kaji antar bae kaji lah bener. Siap sih. Lain wa, bener neangan nu jelema pinter. Lamun bener-bener didinya hayang, bener-bener eta asal daek ngalampahana bae. Ku jauh. Ada jauh. Tempatnya jauh. Atuh hayu bae sih saya mah siap nganterkeun. Cuman jauh tempatna. Siap teu? Lamun siap atuh ayo kami mah berangkat. Taen. Siap tuh mana? Kos kitu cenah rintangan. Mah siap bae le, yang penting pasti yang jelas. Atuh siap. Akhirnya ngomong deui coba ge. Lain pagareng, eta jelema pinter teh pasti paham teh eta. Atuh aya masalah. Kubu tadi teh nya, aya masalah istilahna geus lumpatna ka Bah Cimot mah. Nu geus mah kitu nya. Sok
Bulu bae itu. Ngan anu penting mah pokoknya mah asal sanggup lembang bae ti dia kali itu. Tapi jauh, lumayan jauh lah. Ai urang mah siap bae sih. Wah. Atuh kira-kira aku mau orang ye sanggup nganterin kali itu. Ayo siap orang antar mah ayo. Di luar. Ayo. Karunya. Oh, siap. Baik antar mah ayo. Siap, siap Kang Nangas bener pasti positif hayang kitu Mang Impo. Hayu Ayo siap orang bantu. Anu penting mah asal Yang ngerti. main lagi ngerti lah. Kalau siap siap. Lain pan iya. Berangkat bae lah. Lain kira-kira orang lewat mana ya? Kira-kira. Lewat tapi anu sisi gunung nu dia. Oh iya. Ya ayo siap Mas. Sisi gunung nu dia bae orang. Ayo, siap. Ayo Wak, siap berangkat ah. Lewat mana orang kira-kiranya? Eta bae kan anu sisi gunung nu tadi teh, anu sisi gunung nu tadi. Aduh, Wak ini warna jauh ini. Le ai budak di mana le? di ditu kan bae lah, urang bae. Oh, nya geus atuh. Woi, kawan. Kedeng dia datang. Hah? Kedeng dia datang. Jauh na aya tuh. Jauh. Jauh naik kene tuh. Tempatna itu tuh. Oh, iya. Eta di dinya. Sugan aya be abahna. Aja ayo terus. Sugan aya abahna di. Ayo. Yuk. Wah, makanin ku jauh kene, ieu Wak. Saing lah. Aduh. mulai nungguan babaturannya. Karak sampai ka dieu nya ya Allah geus capek ieu. Aduh. Ih, aya tamu. Bebe aja yuk kasih mbah. Bah, di handap aya tamu, Bah. Cicing. Abah ge geus nyaho eta. Pasti aya tamu, Mat. Ya maletik keneh. Moal nyahona naon. Geus Mad, enam segera mirunkeun. Ulah poho Mad. Nahar cai. Siap, Dengan Bah. daratang kadinya. Siap. Wah, iya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, Bah, cager. Alhamdulillah. Hampura Bahnya. Awak mahnya. Wah, pura banyak. Ya. Bah. Aduh, di mana? Bah, hampura Bah. Ya sabah ya. Reng-rengan arulin ka Abah silaturahmi ya. Bah, cager. Cager Pak. Serem amat Ujang ya. Aya naon kadari ya. Lain kieu Bah, ai mantak datang ka dieu namanya, ai sebener nama ieu ka rombongan kabehan ieu nya. Aya maksud gitu, aya tujuan ka Abah gitu. Oh, gitu. Tapi ieu saheula nya. Manya teu apal. Ieu. Manya teu apal. Gareng. Oh, gareng. Apal kan? Asa nama apal ieu, tapi panjang umur keneh geuning. Gaco Abah masuk gitu. Atuh ai panjang umur mah syukur lah, mugia sing panjang milikna. Sing gede milik nama Tapi Bah. milikna. Ayo geus lah gara dariuk. Maklum jaya Abah mah tempatna kieu. Ngukur sawung doang. Saya aya bebah lah. Di mana bae diuk mah masalah diuk mah Bah lah. Ayo geus canalik. Dan bebahnya. Mohon. Ayo deh, ieu nu anu aya maksudna mah ieu. Dek, ka dieu, Dek. Mana? Ka dieu. Bah. Nah, hampura ieu, Bah. Aduh nya sasalaman deui wae. Asa geura calik. Dah. Aduh, cari ka dieu. Aduh.
Jadi kieu bah, iya tujuan datang ka dieu teh ya. Kuring teh katamuan, ieu teh aku Mang Hendi gitu maksudna mah. Jadi maksud jeung tujuanna meureunan lah geus paham Abah oge len. Atuh ai paham paham. Ngan ieu Ujang nu ti mana ieu? Tah ieu teh nu ti Purwakarta. Jadi Ya. boga maksud gitu lah, Mohon. ngarti meureun Abah ge lah. Ah, Jadi nya, nama mohon. gitu nama gitu. Kayak lo orang-orang caritakeun nama engkenya. Nya. Urang bari aya kopi gitu di dieu bah. Atuh ai kopi mah aya si Ahmad ka mana? Mas, coba jen-jen Kopi kopi coba, ya. Nya bah. Iya bah, kopi na hiji deui. Tah. Biar kadinya bah, abi geura ngopi kadinya. Aduh, hampura ya Abah, kopi na ngukur hiji-hijina deui. Eta mah Bios, bah, bios. keur Abah belah eta mah, Oh, keur iya, Abah iya. bah eta mah. Ja ai kami mah geus cukup di jalan tadi di warung nyimpang heula nya. Wah, Bener. tadi di jalan geus cukup, geus dahar, geus ngopi. Ieu mah. Intina mah ulah kosong beteung we. Henteu, geus pararinuh beuteung mah. Geus syukur ai pararinuh mah. Pan di warung loba meureun di jalan warung heeh. Oh, nyamun Gitu, ai geus beres, ulah mikiran kuring. Ya kuring mah geus sareubeung lah. Gitu. Malum ai Abah mah cicing di leuweung oge ja rumah sok datang tamu wae mangisa popoe. Jeung si Ahmad duaan ai balik mah sabulan sakali tetep Abah ge. Eta wa ai ieu nan si Ahmad eta sebenarnya anak saha wa? Ai sabenerna mah anak pulung iya si Ahmad. Ngan kuring teh manggi di jalan di bawah we ku abdi ngan teh nyaho anak saha-sahana mah. Ai. Hebat abah mah nya. Hebat Abah mah nya. Sok Bijaksana Sok jelema na. tutulung bae berarti. Alhamdulillah ai Abah mah nya. Sanajan sing anak pulung oge ai rezeki mah aya wae. Hok eta bah hok. Eta ho ka si Ahmad bah. Ai sakola man teu ya si Ahmad ngan anggar we kita ngulungan empang, kita ngurusan empang wae. Oh. Jai Abah mah aya wae tamu di mana-mana. Ais. Alhamdulillahnya ai milik mah ti mana bae bahnya. Mohon. Tah ayeuna mah di nya aja datang geus ieu kanu Abah. Eta mah terserah Endi ngobrol ke Abah namanya. Nya. Ai gareng banget saukur nganter doang ka dieu. Sok mah ngata mah bisi rek ngobrol mah. Oh nya. Sok geura kadinya we kadinya lah. Gitu ja tujuan naon gitu sok mangga. Jang. Aya tujuan naon ieu ka Abah? Jadi kieu bah. Abdi teh di Purwakarta biasa masang togel. Cek Bapak Gareng teh Abah teh jelema bisa. Jadi abdi teh minta tolong ke Abah. Ai Abah mah memang nage lain jelema sakti. Ngan sangukur bisa nulungan doang. Anu jelemaan teu mampu. Langsung bae bah karena tujuan. Kira-kira isukan barahan nu kaluar. Oh gitu. Eta mah urang nanya ka si Ahmad. Mad, coba neangan jantung, Mad. Siap bah. Bah, menang ya. Bah, jantungna. Ahmad nuhun. Aing geus geura siapkeun padukuyana, Mad. Nya bah. Bah, yo. Kedeung jangnya, urang sareatan heula. Oh nya bah. Cuk. Udah ada itu. Bin sada bin ada kada. Bin sada bin ada kada. Dah. Jang. Kayak iya jantung bawa kalimahnya. Dibelah datang kalimah. Insya Allah ia pasti aya angka. Ieu ditampi bah. Mudah-mudahan sih hasil. Nya. Dah, jang ayeuna mah geus beres. Coba mah dia rada dirapihkeun deui mad. Nya bah. Bah jang geus sore. Ya, abdi bade pulang. Jadi ieu aya salah kadarna gitu ditampinya bah. Ditampi ya ku abahnya. Alhamdulillah bahnya menang rezeki bah.
Bah, ya pada pamitnya, Bah. Oh nya, sing Atur adenya nuhun, ya. Bah, mangga banyak hampura Ya, bah. sing ade. Nuhun bah. Bah, gitu bah ya. Nya, sing ade. Woi, balik euy. Hampura ieu, Bah. Hampura ieu, Bah. Iya mana nu nganter? Ayo balik lah. Beres urang. Bah, Mana jam ada? Aya bah. Sing ade jah we. Heeh, nya, sing ade Abah ieu. Mas, gerakan iya abah rek ditungguin. Coba ya abah pangmelikan rokok. Baraha ieu bah. 2 bungkusan Ahmad dah. Iya Ieu jeung si Amin Ahmad. Ieu uang jajan nama jeung Ahmad ditampihan. Lumayan lah. Alhamdulillah nyampe urang ke lemburnya. Alhamdulillah capek nyampe urang. Lapar ya. Gareng. Jangan sore, ini langsung balik bae. Oh, rek lah balik bae. Heeh. Ai atuh Ya. teh deui moal ngendong ieu. Jangan beli rokok ya. Ulah ih. Nuhun ieu nya. Ulah. Hatur nuhun oge. Kadenya di jalan kade. Sing ade jalan. Sukses. Aku capek emang gede dah. Wah, ini belum moal kan ieu dibagi atuh meureun duit saeutik ieu. Mun belikan Pakai kopi, jangan beli rokok. Beres. Hangas cukup sih Bang. Ya. Oke. Siap, oke. Kayak penting Lin. Ya, Oke, yuk. Nes. Antar aing dia boga ieu. Ayo. Penasaran. Capek we. Meureun be. Dia ya. Jadi coba buka lah. Aing sabar. Belum nama hebat ya, Le. Sigan bagus si angkana. Ayaan Le. Benernya. Barai eta nomorna. 1204 teh. Coba habisnya. Langsung pasangan ku aing dah. Hayu. Dar. Le, ieu poinnya langsung dipasangan, Le. Ayeuna kene, tapi engke penting baturan aing. Siap. Kembaran be aing lah. Heeh. Oh, geus heula nih, ho. Aing mandi heula lah. Hendek keran. Hei, ngopi Chan. Siapa ngopi mah tuh aing ngiluan dah. Atuh heuh tadi. Lain tadi siapa masang pan tadi? Jelas masang aing Chan sia mah. Soalna tadi aing mesti si Abah. Wes minta nomor aing. Dibere 4 angka, dipasangan koin 2.000. Pasti betul jangan aing deh. Lain gitu Chan. Tadi sia koin teh angan umay he. Makanan guys aing minta diantar ke si kelek. Bahwa kayak Chan aya telepon nih ya. Pamajikan aing yang nelpon. Halo, Assalamualaikum. Anan mah. Iya, kerja babaturan di Bogor. Ker bisnis. Tenang bae, kayak lamun tembus mah. Dibelikan Pajero spot. Doakeun bae. Lain geus heula dimalain lah soalnya aya babaturan di dieu keur ngopi. Siap. Assalamualaikum. Aduh, Dik, yang jam 11 iya. Si Gana angka geus keluar iya. Coba dicek. Lawa kayak Chan, wah ini dicek heula nih. Soalnya jam 11. Pan di HP aing error amat ieu. Kotana saya juga nih. Aduh, oke, yang dicek heula, Dik. Waduh, keluarnya 12.05, Dik. Kumaha ieu? Bener sih Chan, coba deh aing nempo HP-na. Eta HP deukeut. Bener sih Chan, 12.05. Coba pan dicek heula. Haram jadah. Aduh. Aing geus masang 200.000 Chan. Can aing ngulikeun ka si Abah. Lamun ke cara nama aing mal bisa kawin deui.